man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Man sawe jalmana anu ngamaksud kana perkara dunya maka eta teh kudu jeung elmuna. Jeung sawe jalma nu ngamaksud kana perkara akhirat maka eta oge kudu jeung elmuna. Maka lamun maena ngamaksud kana dunya jeung akhirat eta oge kudu jeung elmuna. Dina dunya aya elmuna aya, dina usaha aya elmuna aya, dina dagang aya elmuna aya. Begitupun dina akhirat, dina perkara akhirat aya nu ngaranna elmuna. Naon atuh elmu teh? Ari elmu teh nyaeta kanyaho, nu tadina teu nyaho jadinya nyaho. Begitupun ngamaksud kana dunya jeung akhirat maka eta oge kudu jeung elmuna. Contoh dina dunya rek tani aya elmuna aya Bu Pak aya. Rek ngajieun kueh aya elmuna aya. Begitupun dina perkara akhirat Bu, salat aya elmuna aya. Teu apal kana rukun syarat sahna salat maka salatna gitu teu sah, makana teu naon teu padu salat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Saha jalma nu ibadah teu jeung elmuna amalna teh ditolak teu ditarima. Rek tingkah laku perlakuan nu kumaha wae oge lamun mah teu jeung elmuna maka naon mardudatun la tuqbalu ditolak teu ditarima.